Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasrifu ari ieu eta babuat martelakeun tasrif. Harbun masyibuhu minas sorofi bari wa masiwahu mabitasrifin hari. Harpun ari harap wasyibhuhu jeung syibehna itu harap. Ya bariun eta anu lubar. Itu harap minas sorofi tina kata syarif. Wama jeung ari kalimah siwahuma tetep itu masalian ti harpun wasyibhuhu hari eta pandas itu ma bitasrifin kana ditasrif. Walaisa adna min sulasiyin yuro qabila tasrifin siwa maguyiro. Walaisa sareng teu aya naon adna anu leuwih handap min sulasiyin tina anu bangsa tilu yuro eta diuningakeun diyakinkeun itu adna qabila tasrifin kana nampi kana ditasrif siwa ma bari salian ti kalimah guyiro dirobah itu muntahas min homsun inta jarroda wa yuzad fihi fama sab'an ada wa muntahas min sarang ari puncakna isim khamsun eta 5 inta jarroda lamun narima kosong itu isim tina panambah wa yuzad sareng lamun ditambahan naon fihi itu isim fama ada mangka moal ngaliwatan itu isim sabaan kana 7 wa ghairu akhiri sulasi tahwadum waksir wazid taskina sanihi ta'um wa waftah sareng kudu matahkeun anjeun wa dumma sareng kudu ngadomahkeun anjeun waksir sareng kudu ngasrohkeun anjeun ghairu akhiri sulasi kana salianti anu akhir anu akhir tina anu bangsat kana salianti anu akhir ulangi kana salianti anu nungtungan kana harap anu bangsa tilu waziz sareng kudu nambahan anjeun taskina sanihi kana nyukunkeun harap anu kadua tina itu sulasi ta'um mangka sampurna anjeun wa fi'ulun uhmila wal aksu yakil liqasdihim tahsiso fi'lin bifu'il wa fi'ulun sareng ari wazan fi'ulun uhmila eta dimuhmalkeun itu wazan fi'ulun wal aksu sareng ari sabalikna yakilu eta saalit itu aksu liqasdihim karana ngamaksudna ulama tahsiso fi'lin kana tahsiso fi'lin kana nangtoskeun fi'il bifu'ilin ku wazan fu'ilun waftah wa dumma waksiri saniyamin fi'lin sulasiyin wazidnah wa dumin waftah sareng kudu matahkeun anjeun wa dumma sareng kudu ngadomahkeun anjeun waksir jeung kudu ngasrohkeun anjeun asaniya kana harap anu kadua min fi'lin tina fi'il sulasiyin anu bangsa tilu itu fi'il wazid sareng kudu nambahan anjeun nahwa dumina kana saumpamana lafad dumina muntahahu arbaun injurida wa yuzad fihi famasitan ada muntahahu sareng ari puncakna fi'il arbaun eta 4 injurida lamun dikosongkeun itu fi'il tina panambah wa yuzad sareng lamun ditambahan naon fihi itu fi'il fama ada mangka moal ngalangkungan itu fi'il sitan kana genep
Ismin mujarrodin ruba'in fa'lalu wa fi'lilun wa fi'lalun wa fu'lulu. Fa'lalu ari wazan fa'lalun lismi mujarrodin eta tetep pikeun isim mujarrod ruba'in anu bangsa opat itu mujarrod. Wa fi'lilun sareng ari wazan fi'lilun wa fi'lalun jeung wazan fi'lalun wa fu'lulu jeung wazan fu'lulu ma fi'alin sarta wazan fi'alin fu'lalun jeung wazan fu'lalun wa in ala ulangi. Fa'lalu ari wazan fa'lalu wa fi'lilun sareng wazan fi'lilun wa fi'lalun jeung wazan fu'lalun wa fu'lulu jeung wazan fu'lulu ma fi'alin sarta wazan fi'alin fu'lalun jeung wazan fu'lalun lismi mujarrodin eta tetepikeun isim mujarrodin anu dikosongkeun itu isim tina panambah rubayin anu bangsa opat itu mujarrod. Wa inala sareng lamun ngaluhuran itu rubai fahawa mangka ngawengku itu rubai fa'lalila kana wazan fa'lalila ma'a fa'allalin sarta wazan fa'allalin. Kadza fu'allilun wa fi'lalun wa ma goyaro li zaidi awin naksin tama. Kadza eta tetep nya kitu deui saperti wazan saperti wazan fa'lalila sareng wazan fa'allalin fa'allalun fu'allilun ari wazan fu'allilun wa fi'lalun jeung wazan fi'lalun wa ma jeung ari wazan goyaro ngarobah itu ma li zaidi kana harap anu nambahan awin naksi atawa kana dikurangan intama eta pantes itu ma. Wal harfu iyalzam pa aslun waladi la yalzamu zaidu mislu tahtudi. Wal harfu jeung ari harap iyalzam eta lamun ngamisti itu harap fa'aslun mangka ari itu harap eta asal. Waladi jeung ari harap layalzamu eta teu ngamisti itu alladzi azaidu eta ungkul zaidah mislu tahtudia ari contona eta saperti lafadta nu aya dina lafad tuhtudia bidimni fi'lin qabilil usul fi waznin wa zaidun bilafdi hiktufi qabilil usuli anu ngabandingan kana pirang-pirang harap asal wa zaidun sareng ari harap zaidah uktupia eta di alap cukup itu zaid bilabdihi kulafadna itu zaid bidimni fi'lin kanu nyimpen kana wazan fi'lun qabilil usuli anu ngabandingan kana pirang-pirang harap asal pi waznin dina wazan. Wadoi fil lama idza aslun baqi karo ija'farin wa qafi fustuki. Wadoi fil lama sareng kudu nikalkeun anjeun alama kana lam fi'il idza baqiya di mana-mana nyesa naon aslun asal harap asal karo ija'farin ari contona eta tetep seperti lafad ro nu aya dina lafad ja'farun wa qafi fustuki sareng qaf nu aya dina lafad fustukun wa iyyaku zaidu di fa asli faj'allahu fil wazni ma lil asli wa iyyaku sareng lamun kabuktosan naon azzaidu harap anu nambahan harap panambah di fa aslin eta tikelan tina harap asal
faj'al mangka kudu ngajadikeun anjeun lahu kana itu zaid fil wazni dina wazan makana harap lil asli tetep itu pikeun harap asal. Wa kum bi ta'silin hurufi simsimi wa nahwihi wal khulfu fi kalam limi. Wa kum jeung kudu ngahukuman anjeun bi ta'silin kana harap asal huruf bi ta'sili hurufin kana kana asalna pirang-pirang huruf bitasili huruf bisimsimin kana asalna pirang-pirang huruf nu aya dina lapad simsimun wanawihi jeung bangsana simsimun wal hulfu sareng ari ihtilaf beda pendapat fi kalam limi eta tetep dina lafad lam limi. Fa alifun aksara min aslaini sahiba zaidun bi ghairi maini. Fa alifun mangka ari alif sohaba anu ngabarengan itu alif aksara kana harap anu loba kana harap anu ngalobaan atau langkung seueur min aslaini tibatan harap asal dua zaidun eta anu nambahan eta zaidah bi ghairi mainin kalawan teu aya keraguan wal ya kadzal wawa wal ya kadza wal wau illam yaqa kama huma fi yu'in wa wal ya sareng ari ya wal wau jeung wau kadza eta tetep nya kitu deui saperti alif dina pada zaidah ilam yakong alamun tumiba itu iya jeung wau kama huma kana saperti lafad ma huma ari itu wau jeung huma ari itu wau jeung iya fi yu'in eta tetep dina lafad yu'in wa jeung lafad wa wa kadza hamzun wa mimun sabaqo salasatan ta'siluha tahaqqaqo wa kadza sareng eta tetep nya kitu deui saperti anu kabeh dina pada zaidah hamzun ari hamzah wa mimun jeung mim sabaqo anu tipayun itu hamzah jeung mim sabaqo anu tipa anu mayunan itu hamzah jeung mim salasatan kana tilu ta'siluha ari asalna itu salasa tahaqaqo eta narima nyata itu ta'sil kataka hamzun akhirun ba'da alif aksara min harfaini lafdu harodif kadzaka eta tetep nya kitu deui saperti nu sadayana dina pada zaidah hamzun ari hamzah akhirun nu ari akhirna ba'da alifin akhirun anu akhir itu amzun ba'da alifin dina sabad halna tetep dina sabad alif aksaro aksaro min harfaini lafduha rodip lafduha ari lapadna itu alif rodipa eta ngabarengan itu lafdu aksaro kana anu leuwih loba min harfaini tibatan dua huruf wa nunu fil akhiri kal hamzi wa fi nahwi godon farin asolatan kufi wa nunu sareng ari nun fil akhiri halna tetep dina anu akhir kal hamzi eta tetep seperti hamzah dina pada zaidah wa kufiya sareng dicegah fi nahwi godon itu nun fi nahwi godon farin dina saumpamana lafad godon farin asolatan kana harap asal wa taubitanisi wal mudoro'ah wa nahwil istifhamika wal mutawa'ah wa tau jeung arita eta zaidah fitanisi halna tetep itu tak dina taknis wal mudoro'ati sareng tak mudoro'ah wa nahwil istif'ali sareng dina saumpamana lafad istif'ali wazan istif'ali wal mutawa'ati jeung mutawa'ah
wal hau sareng ari ha eta zaidah, ha sakat eta zaidah. Wakpan dina nalika ngawakofkeun kalimah ari contona eta saperpat limah. Walam taroh jeung lafad lam taroh. Walamu sareng ari lam eta zaidah fil isyarati dina ngisyarah dina isim isyarah. Al mustahirati anu masyhur itu isyarah. Wamna ziyadatan bila qaidin sabat ilam tabayyan hujjatun kahadilat. Wamna sareng kudu nyegah anjeun ziyadatan kana ngarekeun harap ziyadah bila qaidin kalawan teu aya qaid sabatan tetep itu qaid ilam tabayyan upami henteu narima jelas naon hujjatun hujjah dalil kahadilat ari contona eta tetep saperti lafad hadilat. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.